Sampurasun, Assalamualaikum. Tepang di sesi Kemis Nyunda, edisi 28 Februari 2024. Spesialna rerencangan sadaya, ieu carita teh asalna ti India. Judulna Hong, karya Samhita Venkatesh, ilustratorna Sandia Prabat, penerbitna Pratam Books, anu narjamahkeunana ka basa Sunda nyata Patedi Muhtadin sareng reng-rengan, sumberna ti Let's Read di Asia Foundation. Hayu orang kawitan. Sania kacida bungahna, poe ieu umurna 6 tahun. Bapa ngadamel pap baji, kadaharan khas India anu istimewa. Sobat galit Sania, Aman, Zoya, Harpreet, Jude, Karan, Maria, Priya, anu jiga juragan istri, Rohan Katutsyan, oge bakal datang kana pesta milangkalana. Trok-trok, Maria datang. Wah, mawa kado gede. Trok-trok, trok-trok. Akhirna salapan orang babaturanana datang. Asyik. Urang ucing sumput yuk, cek Sania. Sania resep ulin ucing sumput, sabab manehna nyaho kumaha carana supaya henteu kapanggih. Kungsi sakali mangsa ku Maria teu kapanggih, nepi ka sajamna. Nu milangkala atuh nu kudu milangna, cek Priya kawas juragan istri. Trok-trok, eta sahanya? Geningan bapana Jude nu ginding tea. Anjeunna supir di hotel gede. Bapa ditelepon kedah lepet di damel, pokna. Jude kedah wangsul supados ngasuh adina. Punten ya Jude, wilujeng tepan tahun Sania. Jude mulang bari sedih. Sania oge sedih. Ayeuna tinggal 8 orang babaturanna nu aya di pestana. Hayu atuh, cek Priya kawas juragan istri. Hayu der ah. Sania molototan Priya, tapi tuluy ngamimitian ngitung. 1, 2, 3, karat ngagulung maneh ku karpet. 4, 5, 6, Priya naik kana luhur lomari. 7, 8, salapan, karpet keluar. 10, Sania ngagorowok. Siap acan, abdi milarian. 8 orang nu kudu kapanggih. Sania lompat ngurilingan rohangan. Tuluy ditajong kana karpet. Aduh, cek Sania. Aduh, cek karpet. Hong Karan. Sania balaga. Karunya Karan. Sabaraha urang deui nu kudu kapanggih? 7. Kok, kok, kok. Raja anjing Sania lompat ka jero rohangan make karembong kayas. Zoya ngudek tukangeunana. Anjing bangor. Pokna, anjing bangor. Hong Zoya. Sania seuri, gampang pisan. Sabaraha deui nu kudu kapanggih? 6. Sania lompat ka kamar, di handapeun kasur kaya sasaha. Di jero peti taya sasaha. Haci! Lomarina beresin. Sania muka pantona. Haci! Rohan beresin deui. Kebul pisan di dieu mah. Aman kukulutus. Hong Rohan, jeung Aman. Sania kakepruk. Sabaraha deui nu kudu kapanggih? 4. Sania naik ka para. Aya nu usik di tukangan tangki cai. Sania kaketayepan nyampeurkeun. Wah, tiung emang ngagorowok kasienan, tuluy murah ka handap. Hong Shan, Sania surak. Sabaraha deui nu kudu kapanggih? 3. Hus, kaditu, ulah. Aya naonnya? Sania gura-giru ka taman. Itu kangen rungkun kembang wera, nempo 2 budak awewe keur kasienan. Jeung aya hiji nyiruan gede. Hong Harpreet, cek Sania bari lompat ka jauhan nyiruan. Jeung Maria. Sabaraha urang deui nu kudu kapanggih? 1. Sungit papaji anu istimewa yang buang di jero imah. Beuteung Sania kukurubukan. Ayeuna tos waktuna urang motong kue Sania, saur emak. Sadayana oge tos ngantosan. Wilujeng tepang taun, kabeh ngeranyi. Hei, aya nu ngagorowok bangun nu keheul. Abdi teu acan kapendak. Hong Priya. Sania nahan piseurieun. Hoyong kue, Harpreet ngehkei. Zoya nyikikik.
Wawaniana yang serikeun. Pria nololkeun sirahna. Bluk. Pria ragrag kana tumpukan bantal. Sania henteu seuri. Manehna mantuan pria nangtung. Sarta manggeretkeun kueh nu gede keur pria. Nuhun cek pria. Ayeuna mah henteu kawah juragan istri deui. Wilujeng tepang taun Sania. Sabaraha deui nu kudu kapanggih? 0. Dikurangan. 8 orang babaturan Sania datang kana acara. Waktu jude indit ngurangan hiji tina 8. Nyaeta 8 babaturan. Hiji babaturan dicokot tina kelompok. Ku urang ditulisna kawas kieu. 8 babaturan dikurangan hiji jude sama dengan 8 sesa babaturan. Waktu aya genep babaturan deui nu kudu kapanggih, Sania manggihan Rohan jeung Aman. Ayeuna nguranganna 2 tina genep nu kudu kapanggih teh. Artina dikurangan 2 deui. Cara nulisna kieu. Genep babaturan dikurangan 2 Rohan jeung Aman sama dengan 4 sesa babaturan. Nyokot angka nu leutik tina angka nu gede disebutna ngurangan. Ngurangan mah hantengan saukur pikeun babaturan hungkul. Urang oge bisa make kacang beureum. Lamun hidup nyokot 3 kacang beureum tina 8 kacang beureum, sabaraha sesana? 8 kacang beureum dikurangan 3 kacang beureum sama dengan titik-titik kacang beureum. Yang bisa make duit kencring deui. Lamun hidup nyokot 4 kencring ratusan tina 8 kencring ratusan, sabaraha sesana? 800 dikurangan 400 sama dengan titik-titik. Ku alatan kaulinan sapopoe, urang tiasa bari diajar matematika. Contoh, Sania jeung babaturanna nu ulin ucing sumput waktu poean melangkala Sania jadi diajar pangurangan. Rerencangan sadaya, resep kaulinan tradisional naon dia? Coba komen. Cag parantos heula carita ti sim kuring. Insya Allah minggon payun tepang deui via suara di bercarita biu dina carita barudak nu sanesna. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.